Rada nyasar bieu teh gara-gara percaya terhadap suara wanita yang keluar dari HP saya. Tadi HP belok kiri. Paling nasi padang pan suwe gitu teh. Mantak lamun aya pihak MUI, pihak panitia ngideran imah teh ulah kalalabur. Ieu mah panitia ngider ka imah masing-masing, imah ditulakan. Hordeng ditutupan sendal teh diasupkeun poho. Lain sendal nama araya, guak teh di dapur. Jalmi nama teu aya. Eta saha nu nyauran? Ieu mah jurig. Uyuhan, mereh teu ngaku jurig naudzu. Ingat cak Haji Roma Irama laguna, janganlah kau suka membukakan aib sesama. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Boleh umat Islam ngayakeun acara dina tahun baru Hijrah, tahun baru Masehi, silahkan. Ngan dina acarana ulah acara nu mantak undang murka Allah, tapi acara yang mengundang rahmatnya Allah. Batur maksiat, urang sholawat, batur doraka, urang ngadoa. Eta niatan syukuran tahun baru gitu masarek hiji ake. Dan syukuran mah dalam setiap kondisi apapun yang terbaik kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yamai kana Muharram bid'ah we dauhan, tahun baru Masehi meuli petasan pan sarwana. Meuli trompet. Anak ustad ngitung jam 11.590. Bilan 1. Suloge. Tot musik nyalakan, kicau mania. Kicau mania. Nu hareda nu kitu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam sayur kentang nu ngawaler salam mugia sing lalunas hutang. Astagfirullahaladzim. Kadang nu aminat tarik eta hutangna rada seueur. Alhamdulillah sambertan alhamdulillah pacamat dia kapetir jalan leur kamakam jalan sempit anu hadir manis seueur nu ngawaler salam manis saeutik. Daun salam tangkal sawit nu ngajawab salam mudah-mudahan sing loba duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala dhatil muhammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa Al-ayah et samimil ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasir rahimah wa qala aidan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil
ahatur ti payun kersa pemandu waktu penata acara nu puji sim kuring dipihormat sahibul auqat urang doakeun mugia anjeunna sing tambih-tambih kaberkahan ti Allah subhanahu wa ta'ala amin. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, para tokoh agama terkhusus para ulama sekecamatan Wanaraja nu puji sim kuring dipihormat khusus pangarsa ketua MUI kecamatan Wanaraja payunan ku kersana pun guru Abiki Haji Momon Saifullah nu puji sim kuring dipihormat beserta jajaran para MUI sekecamatan Wanaraja nu puji sim kuring dipihormat nu kurang darwakeun pamugia para tokoh agama, para ulama sing tambih-tambih kaberkahan manfaat ilmuna amin ya robbal. Para tu pamarentah nu puji sim kuring dipihormat kersana Bapak RT sinarang Bapak RW teka langkungan, para kades nu hadir dina wengi ayeuna, wabil khusus ka kersana jalmi nu kasep ngareng keneng koneng jedeg sampai rupa hade sepuh urang sadayana selaku Bapak Camat Kecamatan Wanaraja barang pari amprok di kantor kecamatan sasalaman ngagebeg si wareng aing eleh kasep nya jangkung nya badag anjeunna mah tapi kasep ngareng keneng koneng jedeg sampai rupa hade uing mah nya pendek nya buleut awak teh barsana Bapak Fahmi Fauzi anu puji sim kuring doakeun mudah-mudahan pamimpin urang sadaya dina raraga ngahayag dayah ngolah kana nagara sing mareunang taufik hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal. Bapak Kapolsek Kecamatan Wanaraja sinarang jajaran, Bapak Danran Mil sinarang jajaranana oge teu kahilapan, Bapak Ketua IWAPA Pasar Wanaraja sinarang jajaran tanapi keluarga besarna anu puji sim kuring dipihormat kita kalangwan kersana para kades sa Kecamatan Wanaraja nu kurang doakeun mudah-mudahan sadayana dina wengi ayeuna kumpulna ulama umaro beserta warga masyarakat ngajantenkeun Wanaraja janten lembur anu dibarokahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal. Utamina segenap para panitia penyelenggara hari besar Islam 1 Muharram 1448 Hijriah warga Kecamatan Wanaraja nu puji sim kuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan sadayana perjuangan para panitia dijadikan ladang amal ibadah payunan Allah subhanahu wa ta'ala. Utamina sim kuring ngaturkeun bunuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat tuhun berat tarima keunana ningali nu hadir sakieu kieuna kita aya apa oh seueur ngan poek dugi kang ngaleutkeun keuing ngabandalet sorak-soraknya tang pinang memang urang Wanaraja mah parantos ka jamparing ka angin-angin ka torta kaunggal nagara malaka sohor sakota Bogor kana pangaosan mah di Wanaraja mah kararompak alhamdulillah. Malah saur Kang Asep masalah sawios daripada pengurus MUI nyarioskeun lamun rutinan pangajian ibu-ibu nepi ka teu asup eta teh teuing kamarana asupna eleh ku kaum bapak lamun rutinan teh nepi ka kaluar-luar jenakah di jero eueuhan mudah-mudahan ieu nu hadir wengi ayeuna sing paranjang umurna garampil rizkina barokah hirupna soleh-solehah turunanana atuh urang Wanaraja nu usahana tani mudah-mudahan pertanianana sing tarambih subur nu usaha dagang bisnis apapun bentuk usahana mudah-mudahan hirupna sing tambih makmur amin ya Allah ya robbal. Sabab ku ayana di dia begitu luar biasa heuyeug leungeun antai tangan antara pengusaha atau antara pedagang atau antara petani atau antara warga masyarakat sehingga bisa ngayakeun acara yang begitu indah dan luar biasa. Insya Allah semua perjuangan amal baik daripada warga masyarakat Wanaraja digentos ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal. Supados tanyang kolong kana waktu ngaganggu kana waktu orang puput baik kana puhuna orang ala kana muarana orang udag pamaksadana orang taramba ieu pangaosanana insya masa tacan sim kuring ngadadarkeun tutungku sing ati anu jadi jejer carita hampura langkung ti heula wabil khusus kapupuhu dina warga masyarakat Bapak Camat namina tu deui dina pupuh agama para ulama khususna hampunten sim kuring dongkap ti Bogor ka Garut teh teu aya maksad baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai ka luhur teu pisan-pisan
Kuninga simkuring Garut mah kota santri, gudangna kiai, simkuring mah dongkap saja silaturahmi, nu dipamritaya sanes barokah tina silaturahmi, urang sadaya masing panjang yuswa bari gampang milik sinarang rizki, amin. Ya Allah ya Rabbal dumasar kana hal ieu hampura pangaresa bilihna dina anggoring cumares kirang tata kirang basa kirang panata juduga klukak lanyap jumantaka kasar basa angkatur gariha. Bilih cara makuring pondok na mantak nyogok panjang na mantak nyugak maur saur bahe carak agung cukup luhur anu kasuhun jembar panghampura anu dipenta ti palawargi sadayana kumaha bade ngapunten. Sokomo sim kuring ngaos di lingkungan warga masyarakat Garut anu dimana memang kita masih satu provinsi Jabar namina, tapi hampura begitulah tatar Sunda kaya dina basa dan budayana. Maka sanajan orang sa provinsi bener bahasana mah Bogor ge Sunda pangarsa seurna mangan Sundana rada beda Bogor mah kitu pacamat Sundana teh kasar Bogor mah wios make bahasa Bogor rada kasar kajeun nah kitu ulah nyebut wios kajeun gitu pan bebejan make bahasa Bogor wios rada kasar wios da urang mah makhluk kasar ieu lain makhluk halus atuh dah hapunten ulah waka dina basana dina makanan khas pun berbeda. Aisu ai Garut mapan terkenal dengan dodolna lembek amis eta dodol Garut pulen di mamna. Ai Bogor mapan terkenal dengan taleusna bodogol awakna buadag bulut ateul kana awak. Taleus Bogor tadi kukumaha ge ateul kena getah taleus mantak aing mah arek make bahasa Bogor we sawios. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Acara yang begitu luar biasa ieu. Momentum tahun baru Islam 1 Muharram yang diadakan oleh keluarga besar MUI IWAPA beserta jajaran keluarga besar Wanaraja ia jadikan momentum untuk bersama meningkatkan iman takwa ka Allah Subhanahu. Kira-kira na kuring hayang tumaros ka urang Wanaraja ieu ngayakeun acara model kos kieu Muharraman ngayakeun pangaosan jeung santunan teh kalebet kategori acara nu alus apa goreng. Tah seueuh mah Allah nyebut sae alus apa goreng aing menyebut tahu ge. Tah kitu aing nanya alus apa goreng jawab saya jadi era uingna. Alus apa goreng? Maka kalau yakin ieu acara alus, ieu acara baik tong kudu heueung, sing regreg. Naon rupi pengorbanan MUI, naon rupi pengorbanan apa? Naon rupi pengorbanan masyarakat Wanaraja tangtos bakal dibalas kalawan balasan nu berlipat ganda ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kumaha Allah jelas nakratna Al-Qur'an majaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Masya Allah luar biasa. Nuhun akang operator salon yang begitu profesional. Kaciri tukang salon profesional mun keur nyarita eueuh efek delay eueuh eho, tapi lamun keur kori sok dibere efek delay jeung eho itu profesional. Doakeun tukang salon sing asup ka surga jeung sabna diotong ka ditu. Naon sababna? Mohon maaf paling berpengaruh sound system mah paling berpengaruh walaupun terkadang suka dipandang sebelah mata tukang salon teh. Mun hajatan we geuningan kitu nya aya tenda mah hiasan 40-an juta, tukang salon yang 2 juta ge hese. Bener teu kan? Hese tukang salon mun hese. Masya, padahal sehebat apapun penceramah, sebagus apapun grup terbangan, sehebat apapun kori-kori dibere salon meje mah nya meje we. Komo tadi salon lopat eungap cep. Kadengean teu ka tukang. Tuh mantak kudu nganuhunkeun ka tukang salon teh. Mantak besti jeung aing mah tukang salon mah. Kadang-kadang kitu tukang salon teh karunya dipandang sebelah mata. Mana buktina? Kadang-kadang mau bere rokok ai mana mah henteu. Entos dibere rokok Kang atos aman. Bager MUI-na alhamdulillah geus aman cenah rokok mah pan kitu euy. Mau balik mah hampura pangarsa pacamat aya dina planning atawa estimasi dongkap itu jam 8:30. Tapi keluar tina tol Bandung tidinya ti Cileunyi Masya Allah sampai ka Nagrak macet total. Dileles dipengkolkeun ka jalan baru. Di jalan baru teh pas nyaga kuduna ka kanan supaya teh langsung ka pasar leres dipengkolkeun deui ka kiri. Iya ka mana cek uing teh. Rada nyasar bieu teh gara-gara percaya terhadap suara wanita yang keluar dari HP saya. Tadi na HP belok kiri paling nasi padang pan suwe gitu teh. Masya Allah hampura we
erek dongkap setengah salapan teh Gusti nu agung kitulah. Ternyata ngarange di jalan kos kitu para jamaah sadayana geus beunang ku macet mahal rese. Eta para jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pan ari wing mah dongkap jam 8 saparapat setengah 10 langsung naik ceramah jam 11 selesai langsung berangkat di karena lokasi selanjutnya di Kawalu untuk acara nanti besok pagi di Kawalu minggu pagi. Alhamdulillah itu Kang Sound System mah panti isu keneh datangna oge ditutup ku doa orang mau bubar bebarengan anjeunna mah ngagulungan kabel nepi ka subuh eta. Wah iya suka nungguan panitia moal sok gulung kabel nepi ka kabel Telkom ka bawa ku manehanana geus teu masalah lah tukang sawan penting mah berkah insyaallah hartosna wallahu alam bil murad. Man sing jalma jaa nu ngadatangkeun nu ngaluarkeun nu ngalakukeun nu ngorbankeun bil hasanati kana hiji kahadean palahum maka tetepikeun jalma nu ngaluarkeun hiji kahadean tadi naon asru amsalihah 10 balasan misil perkara yang dikeluarkannya Jadi apapun pengorbanan masyarakat Wanaraja, para donatur yang begitu luar biasa, tong keeng sing regreg balasan akar berlipat ganda ti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Bahkan harus hadis Kanjeng Nabi kumaha mana kosomalun abdin min sadaqah ngurangan harta jalma lamun dianggo soda bal yazdad balik bakal nambah insya uing oge sami hayang meskitu teh siar agama ku ngalangkungan harta jeung banda ngan rumasa ya hirup ieu ke waragap tayana teh semplek nincak seblak reutpakeun pusat ban kokoronya sabalang sakrosa hirup sangsara tunggara kudu kumaha kuduku tak kitu bantuan heula anak ang hayang berjuang teh hayang udunan teh ngan teu boga harta banda bisa berjuang ku tanaga ngan awali heula kalau ada yang punya harta banda utamakeun heula dianggo berjuang di jalan Allah pan kitu ayatna ge alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu jalma-jalma nu ariman wahajaru jeung daek hijrah wajahadu jeung daek berjuang berjihad fi sabilillahi di jalan Gusti Allah bi amwalihim ku harta bandana heula mantak lamun aya pihak MUI pihak panitia ngideran imah teh ulah kalalabur ieu mah panitia ngider ka imah masing-masing imah ditulakan hordeng ditutupan sendati diasupkeun poho cocorokan ketua panitia assalamualaikum nyumput handapeun kompor assalamualaikum cek anakna mama itu aya tamu dihareup cicing lain tamu eta anak buah si Asep cicing Asep mana mama Asep eta pengurus kecamatan pengurus MUI arek naon mama cicing arek mentaan janggu haroman cicing aing keur nyumput teu gablog duit elak manggihanana cek Kang Ustaz Asep teh lain sendal nama araya guak teh di dapur jalmi nama teu aya eta saha nu nyauran ieu mah jurig uyuhan mereh teu ngaku jurig naudzu bi amwalihim ku harta bandana aang teu boga harta banda wa angpusihim ku dirina ngandung harti setiap orang pasti punya keunggulan atuh nu teu boga harta banda bisa berjuang nyukseskeun acara kalawan tanagana leres teh tuh ku tanaga datangan panitia abis siap ngamparkeun karpet abis siap nyapukeun alun-alun sabada acara abis siap ieu abis siap itu berjuang dengan dirina Bapak Camat abis siap dengan kebijakan didukung ku abis sok kayakeun acara didinya maka Polsek langsung berjuang dengan jabatan abis siap ngamankeun acara alhamdulillah itu orang berjuang di jalan Gusti
Agamu darajatan indallah eta teh pangagung-agungna darajat munggu Allah Subhanahu wa taala, bahkan direken ge wa ulaika humul faizun, dan merekalah amanu hajaru jahadu, orang-orang yang meraih kemenangan munggu Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah kadang-kadang udunan henteu mantuan henteu, tapi pas acara ngomongkeun aya nu kitu aya katingali diukna dinu poek ngaran dewe kan tihang jelema teh. Awas ulah kitu komo ngagogoreng MUI, ngagogoreng IWAPA, ngagogoreng masyarakat pamimpin urang mah hade. Jangan suka menceritakan keburukan orang. Lebih baik ngukur badan sakujur tibatan ngukur batur. Ingat cek Haji Roma Irama laguna, janganlah kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Pan kudu kitu omama tutunan. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Iya. Saminggu Pak Camat ngapakan lagu eta teh. Maksing bener mayarna. Ceplosan ka aing mah. Masya Allah ngayakeun acara Muharram ku santunan ku tablik akbar pangajian, ieu teh acara direkena bagus insya. Bahkan dari malam 1 Muharram kene pangarsa diuing mah nepi ka malam 1 Muharram teh sabogor ngayakeun pawai obor, syiar agama Allah Subhanahu, memperlihatkan persatuan dan kesatuan umat Islam yang sekarang banyak terpecah belah. Betul. Mantak sok heulanan dia tanggal 1 aya nu pawai obor apa eueuh? Aya apa eueuh? Teruskan, lanjutkan niatan nyiarkeun persatuan umat Islam min sya'airillah, pikeun urang nyiar agamana Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pan di upload ku urang Garut, di upload ku urang Bogor, aya nu teresep komentar dasar tasyabuh majusi, membawa api, penyembah api itu majusi, berarti umat Islam nu mau obor sarua be jeung tasyabuh ka orang-orang majusi. Mohon maaf, qaidahna jelas, lamun cek bahasa urang we heulaanan buah pala teh buleud, tapi teu sakurnu buleud eta buah pala, da bola oge buleud. Emas teh koneng, tapi teu sakurnu koneng teh emas, da waduk maneh ge koneng itu teh. Naon maksudna ang teu sakur-sakur jelema nu mamoa seuneu eta bisa disabtasabuhkeun, disarwakeun, diakurkeun, dianggap nuturkeun majusi. Sabab lamun setiap ngahurungkeun seuneu dianggap kurang nuturkeun majusi, bagaimana nasib seorang istri, bagaimana nasib seorang ibu ketika arek masak cai ngahurungkeun kompor nu bijil seuneu apa cai? Seuneu apa cai? Apakah seorang ibu bisa disebutkan seorang majusi? Henteu. Maka innama amalu binniyah, niat orang masyiar mau obor tujuan geus we jawab ku akal supaya jalana ca. Geus kitu we kudu riweuh. Da ngajawab nu kos karitu mah nu teresep kana Muharram, nu teresep kana mulut mah pandalilut ereh dalil sok lut mending tong ditembalan. Wah cenah eueuh ti dituna, da maehna ge can ka ditu. Encan geus tujuanana persatuan dan kesatuan, silaturahmi we kuat nama man ahabba ayyub satallahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasirhima. Saha jalmi anu ingin atau berharap leluasa dina milik rizkina jeung hoyong terkenal dina terkenang dina usiana falyasirhima, maka pererat tali silaturahmi insya. Ai santri, ai kiai, ai umat Islam mau obor Pak Kapolsek dina malam tahun baru riweuh loba nu nyinggung, riweuh loba nu noel. Kunaon malam tahun baru Masehi beres Desember datang Januari, kadang-kadang lebih parah. Bahkan pun umat Islam loba nu merayakeunana, bener apa henteu? Maaf Kang, Desember ke Januari bukan bulan dan tahunnya umat tapi kita pun tidak boleh menolak karena NKRI tercinta makena bulan Maseh. Da gajihan oge lain make hijriyah, gajihan ge make Masehi. Dumasar kana ieu boleh umat Islam ngayakeun acara dina tahun baru Hijrah, tahun baru Masehi, silahkan. Ngan dina acarana ulah acara nu mantak undang murka Allah, tapi acara yang mengundang rahmatnya Allah.
batur ganti Desember ke Januari jalan-jalan ke puncak Bogor maksiat merajalela at kurang macicing di Masjid Wanaraja jeung para UI jeung para istighosah istighfar bersama untuk keselamatan negeri tercinta betul sokos gitu masai batur maksiat kurang sholawat batur doraka kurang ngadoa eta niatan syukuran tahun baru gitu masarek hiji ake dan syukuran mah dalam setiap kondisi apapun yang terbaik kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Yamai kana Muharram bid'ah wedauhan tahun baru Masehi meuli petasan pan sarwana meuli trompet anak ustad ngitung jam 11.59 9 8 7 6 5 4 3 2 1 suloge totot musik nyalakan kicau mania kicau mania nu hareda nu kitu nauzu pan orang dia mah istighfar ngayakeun istighfar doa bersama untuk keselamatan negeri tercinta seandainya Allah anu menyeimbangi ketika maksiat seluruh maksiat tidak ada yang bertaat maka siap-siap ujian ti Allah bakal coba datang ke orang sadayana mantap teh saeutik terus tahun baru Masehi sok loba bencana kadituna teh di awal-awal nah sabab loba jelema poho ka Gusti saya ngobrol dengan pun uwa saya punya uwa namanya Haji Roma Irama jadi eta teh uwa tinini jadi mana bukan ini aing bukan ini sarwan ini lah gitunya saya tanya assalamualaikum Bang Haji waalaikumsalam Bang Haji sehat alhamdulillah Bang Haji ada apa ini kenapa Indonesia banyak bencana Bang Haji terlalu lain terlalu Bang Haji kunaon malah jawab ku lagu Pak Camat itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Kunaon deh Bang Haji itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa di zaman sekarang. Banyak orang Islam yang sembahyang gak pernah sholawatan mengharamkan muludan berjamaah sholat mangan duaan ada sholat masuk karaloba namun geus nginjem duit teruskeun ulah kasih mungguan atukang kiridit nginjem nasa juta mayar 2 juta mayarna dicicil 2 tahunan majarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa teu rentenir nyiksa teu Bang Emok nyiksa teu Bang Keling nginjem 1 juta cair 800 mayar 1 juta 200 nu kitu nyiksa apa nulungan iku naon nyebutna nyiksa ai poe rebo jam 10 siang ngariung jeung Bang Emok nu kuat tiara absen sumpah nasabah kami berjanji bayar hutang tepat tuh aya nasabah nadi dinya akan hadir setiap mending gawe sama gawe bila temanku tidak bayar nanti aku bunuh gara-gara si Emok loba batur para saya bener teh wah cetan ngomong-ngomong gitu nginjemkeun teu hatu datang ka Bogor nginjem duit ini kudu riweuh amat silahkan Pak Kiai aya murid Pak Camat aya cuma maaf dalam fikih muamalah meminjamkan uang cenah ustaz ngomong gitu sok pelit ustaz kita nginjemkeun lain pelit ustaz itu amaliyahna make dalam fikih muamalah haram mere nginjem ka jelema anu ceuk syariat katingali teu mampu pikeun malikeun naon sababna lain nulungan justru urang bakal nyelakakeun karena dia akan meninggalkan hutangna tungtungna nepi ka akhirat anjeunna bakal berat ku hutangna maka lain ulama poret lain kiai koret dalam fikih muamalah teu meunang nginjemkeun ka jelema anu ceuk syariat teu mampu pikeun mai contoh musim kuring ku jelaskeun dicontohan ku sim kuring kurunyung ece datang ke Pak Camat assalamualaikum Pak Camat gitu Pak Camat makin jemput masuk mewek kayak ditagih melotot kan haram biadah gitu
Hampura Pacamat. Kenapa? Geus bingung teu mangitungtung susamana nu taya sudana. Kadieu salah kaditu salah kudu kumaha. Kunaon singkat saja. Ieu budak penaikan kelas aya daftar ulang. Rek meuli baju seragam jeung buku-buku LKS can dibayar. Mangkaning. Eta mangkaning di dieu. Hampura kaningnya. Mangkaning Senin asup budak pembungan sekolah mun teu gablek LKS. Terus kumaha? Tulungan abdi Pacamat nambut heula ngecrok heula artos. Sabaraha nambutna? Mun aya mah 2 juta. Dan saya sekolah di Australia bener. 2 juta. Mohon Pacamat. Maaf Ibu, siap saya mari nginjem ka Ibu. Cuma abdi hayang naros, ai si akang damelna di mana? Ya eta manehna mah damelna di dinas peternakan. Iya tuh hebat. Bagian naon? Bagian nagog harapan empang. Tukang ngusep pernah gitu. Serius damel di mana gaji sabaraha? Kalau Pacamat, kalau itu si ibu bilang gaji saroge habis sabulan 5 juta, maka Pacamat lamun duit boga dan percaya silahkan tulungan beri injem 2 juta. Da gaji nage sabulan 5 juta. Tapi lamun nyebutkeun kieu, nya eta Pacamat boro-boro gawe salaki aing mah. Gitu kumaha usahana. Si eta mah gawena oge muhun dina dinas peternakan bagian ngalaan endog sireum. Jangan korotok meureun. Tah heuceuk aya gajina teu serabutan Pacamat. Aya gaji pasti bulanan teu aya. Nah maka Pacamat haram mere hutang ka anjeunna sabab rek ngabeurakeun hirup. Terus anu diajarkeun ku agama kumaha? Pacamat bere duit anjeunna tanpa dipinjamkeun tapi dina merena teu kudu 2 juta. Ukuran ikhlas Pacamat sabaraha kitu dalam muamalah masalah pinjam hutang piutang teh. Ibu hampura pisan cek ki Aang di Bogor. Saya lain teu boga duit 2 juta. Kira Pacamat teu gablek duit 2 juta. Ngan abdi hampura ibu lain terpercanten dan milik ma Allah nu ngatur tapi cek munggu syariat ibu carogena pan teu usaha ieu we kieu nya abdi mau bisa mere nginjem 2 juta mah tak abdi sedekah ka ibu 100.000 lillahi taala tong dibalikeun ibu jang ibu eta abdi sedekah 100.000 sing menang jalan di mana we ayanya nuhun Pacamat. Tah ibu datang ka kades Pak Kades ngomong kitu-kitu bla bla bla. Kades hadir penting ayeuna cek pusat angge haram mere injem ka jalma nu cek syariat teu bisa mali. Tapi abdi mah wayahna cek pusat ang tetap wajib disedekahan. Maka mangga abdi masihan cek Kades 100.000. Ibu datang ka RW. Tuh nya lamun sadesa RW geus 11 urang we geus dikali 100 geus 1.100.000 teang unggal RT tuh geus teu kudu geus menang tina 20 RT ge gocap-gocap lumayan 1 juta. Di RW cepet-cepet lumayan 1 juta. Geus menang 2 juta. Jadi ulah sok suudzon. Cenah kiai ngomong bas riba, bab riba, bang keling riba, bang emok riba, aing nginjemkeun henteu tadi. Ulah suudzon. Muamalahna MUI, muamalahna kiai teh sok make ilmu. Naon sababna nginjemkeun ka jalma nu teu mampu malikeun eta justru malah lain ngadatangkeun pahala, tapi ngadatangkeun dosa. Tuh jamaah kecuali deui heug nginjemkeun siap hati ikhlas ketika tidak dibayar. Hese hutang pihutang teh lain perkara leutik. Jangankan urang nu ibadah belang bentong dalah jelema nu maot syahid maot tinggalkeun hutang mawa ka dikasurgakeun sancan beres urusan hutang emang teu berat. Kadang-kadang gablek hutang nomor diblokir. Papangi di jalan numput mengkol. Tuh para jamaah sadayana hati-hati. Sekarang banyak Pacamat yang terjerat dengan pinjaman online. Awas, ulah terjerat pinjaman online tiba-tiba nga-WA ka ece silahkan meminjam cukup foto saja. Itu bahaya. Tepuguh-puguh bungana teu bisa kumaha. Budak ora banyak yang terjerat dengan judi online Pacamat. Judo, slot. Buat garelo di Bogor mah budak ora. Gara-gara gagal menang motor kolot dijual heulaanan pakai ngadepo eleh deui dibere menang sakali kalahnya berkali-kali. Awas moal ke Oma Irama nyeun lagu bala judi tah kitu bantuan gitu menjanjikan kemenangan judi.
menjanjikan kekayaan, bohong. Gitu cing nyebut bohong, nah bohong siap. Cing kencang bu isi taros ke cara kayak mama ngaos menang naon, bohong gitu. Kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan, bohong. Kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan, judi. Masya Allah. Jadi kade banyaknya bencana karena ada yang mengundang di antawisna jelma poho ka Gusti Allah. Jamaah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Muharram ini disebut tahun baru Islam. Tahun baru bagi kita yang beragama yang dimana tahun baru Islam hijrah yang dipelopori oleh sahabat Nabi bernama Sayyid Umar ibn Khattab, di mana pada beliau memimpin khalifah yang kedua anjeunna hayang gaduh identitas saat para negarawan, saat para pemimpin, saat para ulama, saat para khulafaur rasyidin, saat para pejabat ketika berkirim surat urusan bisnis antar kota antar negara, mereka punya identitas tahun jeung bulana, maka Umar bin Khattab pun ingin punya identitas sendiri. Maka diriungkeun para sahabat, para jemaah, ngumpulkeun para sahabat tahun baru Islam kudu boga dengan cara apa? Ngadangukeun usulan-usulan para sahabat. Iraha tahun baru Islam pantesna aya nu ngusulkeun 12 Rabiul Awal tepat dengan lahirnya Nabi. Tapi aya nolak, naon sababna? Rasul lahir 12 Rabiul Awal, ngantunkeun ge 12 Rabiul. Bisi anggapanana urang tahun baru Islam teh sarua we jeung mengenang wafatna Kanjeng Nabi. Aya nu ngusulkeun kumaha lamun tanggal 27 Rajab di mana Rasul diberangkatkeun ku Allah Isra Mi'raj. Akhirna kumaha para jamaah? Aya nu ngusulkeun deui kumaha lamun tanggal 17 Ramadan dianggap tahun baru Islam. Sabab di dirinya awal mula turunna kalam Allah nyatana Al-Quran. Ternyata kalamna Sayyid Ali karamallahu wajah mengusulkan bagaimana kalau seandainya tahun baru Hijriah, tahun baru umat Islam itu diawali dengan bulan yang pertama yaitu bulan Muharram. Nah, bulan Muharram disebutkan bulan yang pertama sabab sabadana samemehna eta bulan Muharram teh datangna bulan Zulhijjah, di mana para jamaah umat Islam selesai melaksanakan manasik haji di kota Mekah dan Madinah. Meuni mah meureun tos loba ibadah haji jeung umroh mah, ibadah haji di Mekah Madinah mah atuh dosa ge geus mulai balaresih, geus diawali we tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Ada yang mengatakan diukur tina berangkat hijrahnya Nabi, tapi lamun dina kitab Sirah Nabawiyah Rasul hijrah bukan di bulan Muharram tapi di bulan Safar tanggal 20 sampai di kota Madinah tanggal 8 Rabiul Awal, di mana tepat Rasul bersama sahabat Muhajirin di saniyatil wada. Ini ayat tadi tola'al badru alaina min saniyatil wada. Mana saniyatil wada? Ayana di awal mula kota Madinah di celah-celah perbukitan tinggi disebut saniyatil wada. Insyaallah nunggus berangkat ke Makkah ke Madinah mah Mazarot Madinah sok kadinya napak tilas saniyatil wada teh di mana sih? Esok ditunjukkeun ku mutawifna belah mana saniyatil wada teh. Sabab lamun teu dicari osna make Kang Haji da ai eta can pisan ada ngahulang belah mana atunya. Biar aku kulodeun leles. Nya kos tangga abdi uwi umroh naros nembe uwi umroh mohon sing mabrur makbul amin. Lain hayang naros akang mah naros naon akang ari dina deket Ka'bah tangkal korma aya keneh apa eueuh? Maksudna tangkal korma deket Ka'bah aya apa teu aya? Ada teu aya. Asa aya oge. Teu aya. Teu aya Kang. Aya aang. Akang nyaho di mana? Dina sajadah aya gambarna. Jadi aing diakurkeun jeung sajadah geus kitu. Masya Allah. Tapi awal mula perencanaan hijrah Rasul itu memang lain di nawengian tanggal 20 Safar, tapi bahkan pun para jamaah hijrah itu pernah dicoba pada 5 tahun setelah kenabian baginda Rasul. Ketika usia Rasul di usia 45 tahun hijrah teh pangarsa pernah dipiwarang ku Allah, maka Rasul miwarang Utsman bin Affan untuk hijrah heula ka mana? Ka negeri Habasyah. Didinya ka negeri Habasyah uih deui para jamaah sadayana. Singkat puncak awal hijrahnya dari mana? Tahun 10 kenabian baginda Rasul.
Kanjeng Rasul diuji ku Gusti Allah, dicandak sosok dua jalmi nu kadeuh dipika cinta ku anjeunna. Ngantunkeun dua jalmi bernama Said Abi Thalib sinareng Sayyidah Khadijah dina tahun 10 kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngantun kena Abi Thalib, ngantun kena Sayyidah Khadijah memukul batiniah baginda Rasul. Bayangkan Abi Thalib itu paman yang mendukung perjuangan Rasul. Khadijah istri yang begitu setia dalam setiap keadaan baginda Rasul. Jadi Ali Khadijah mah istri yang setia dalam setiap keadaan baginda Rasul. Sebab teu sadayana istri kos kitu Pak Camat. Teu sadayana. Kadang ada wanita itu Pak Kapolsek yang setianya itu kalau suaminya lagi berada mohon mantak cekolot cenah isi teh kabagi 3, hiji isi Sajati, 2 isi Padati, nu katu isi Kos Kunti. Hampura eueuh mah ulah kasingu ngilik diri raga praga we. Karena Khadijah itu setia dalam setiap keadaan. Moga kuat-kuat al-maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair mapan kalau berdoa bertawasul dengan salawatnya Khadijah. Saduna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatul kubra wa Fatimataz Zahra. Saduna fid dunya فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا الله في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أخيل المعروف والعطاء الملؤوف غراة للمكروب إنكم بأدرى يا أهيل المطلوب والعطاء الملؤوف غراة للمكروب إنكم بأدرى سدونا في الدنيا الله سدونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء خادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أخيل الإحسان والعطاء والغفران غراة للجيران إنكم بأجرى يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفاد غراة يا أسياد إنكم بأجرى صدونا في الدنيا الله خذونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتهمس بها الجهاد للإحياء وإلى دين الإسلام وتهمس بها الجهاد للإحياء وإلى دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء
وإظهار شائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله الله ثبت وانصر أهل الجمعية جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله صلوا على محمد Allahumma salli wa sallim wa barik. Antunkan Bunda Khadijah yang mukul batiniah Nabi. Nabi gaduh sifat aradul basyariyah, sifat kemanusiaan. Maka tahun itu disebutkan amul hazan, amul huzni, tahun kasedih pikeun Kanjeng Nabi. Kumahakannya Rasul tengah raos sedih dina tahun eta. Jalmi-jalmi anu berpengaruh akan perjuangan Nabi dipundut kuno rahayu, dicandak kuno maha kawasa tilar ti alam dunia bernama Abi Thalib dan Bunda Khadijah. Waktu Rasul di rumah kesepian tanpa Khadijah, amun cek urang Garut mah kitu pacamat hidungna teh. Bang Baradina, Bang Barung, Bapak Camat anu bager. Kak Abdi kantos ceramah di daerah Cikajang Garut, di Sawer Camat Cikajang teh. Eta nuju di ditu Pak Camat, nuju di Cikajang sanes di Wanaraja gitunya. Piraku Wanaraja eleh ku Cikajang gitu Kulit munding da kahujanan sasara pinuh kabingung Papa Camat Bapak Fahmi anu bager. Anu mana Bapak Camat Wanaraja nu kasep teh gerak kapayun heula Pak Camat. Anu mana eta anu pirakuing jauh di Jugjuk anggang di teang di Kabupaten Bogor datang ka Garut ka Wanaraja. Bapak Camat teu kaharep-harep acan Pak Camat gerak kapayun heula Bapak Camat lamun teu nyawer mah ieu ceramah rek geusan ayeuna keneh Pak Camat. Ieu lain saukur ancaman tapi peringatan Pak Camat. Kilana Pak Camat teu nyanda kes mawios nambut heula ka Pak Kades. Anu mana Bapak Fahmi anu bager gerak kaharep heula Pak Fahmi. Di koro aing pegat manten ieu aing teu maju-maju mah atuh Pak Fahmi moal beres-beres ieu teh. Anu mana eta anu Masya Allah kuat Pak Camat tuh jamaah sadayana eta didinya kannya Rasul ngarasa bingung tembang tungtung susah mana nu taya sudana ningali kejadian nu begitu luar biasa. Perjuangan semakin sulit saat Khadijah wafat dan Abi Thalib pun wafat. Sulit Rasul dekengan terkuat maut, pasangan terbaik juga meninggalkan. Tadi cesimuring Khadijah itu setia terhadap Nabi dalam apapun kondisi. Beda jeung pamajikan orang ieu. Kumaha we da wayahna euceut. Kadang-kadang sok aya pan geuning giliran salaki keur sukses, suami lagi banyak uang, abangku sayang bener teu. Giliran salaki pangangguran dicerai, ditinggal. Loba gara-gara COVID-19 banyak PHK loba awin ngeukeun salaki di itu di Wanaraja. Bagana teh kumaha usum salaki loba duit baru dia manja. Oh, aing boga belum duit mah nyapukeun imah ki nganggoda. Hanya dia. Aya mah ya dia aya. Bulan aya bisa seweuteun aset teh asa pan manggil aing beureunya. Masya giliran we duit nacara mohon salaki na keur boke diajak sarege harares
mun dipanggil manitalang majarkeun mah eukeur cap anu kitu aya beda keur salaki loba duit ai keur teu duit mah dipanggil mah dicape assalamualaikum salam akang balik neng geus nyaho nyaho ti mana bauna ka ampeu bau naon bau kungkang sia mati baheula oge ai keur banyak uang mah abangku saya kalau loba duit mah pipina ge diwedakan panona ge diset biwirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage menicacadelan kagak beleg duit mah awak disemprot. Hari ini suamiku pulang guys saya tak masuk resepen karena lato-lato Ampura panitia emang eta mah kadaser margi di wasung wadinten di Poetara salakina datangnya manja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang aya naon geulis anak ae ti naon anak ae nah sia ka mana wae beleguk salakina enten kok lindut aong saroko meuli hudud akang aya naon entan enten entit naon entan enten entit naon ai maneh bujal atuh saeutik digarok ngomong carogena damel di luar kota uina samingon sakali kangen ka salaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang ada apa sayang? Seminggu lo kita berpisah kunaon itu terlama bagi mama kunaha anu ida nduli umpam naon anu ida nduli naon sih sono kacidari sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa bunyinya kau rindu pada aku Rika? Cing icot androk muka. Naon kancing geus copot androk geus muka. Ibu hayang ka surga hayang. Surganya seorang istri itu ada pada ridho umat ka surgana babari awewe mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Komo mun salakina hideung mah anggap we boga Ka'bah di imah cek. Tos subuh teh kecorok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik incer hideungna labbaik la syarika lak labbaik bismillah Allahu akbar. Salakina wae wah. Pamajikan utah puji gong hajar aswad lagi. Naudzu maka amul hazan tahun kasedih pikeun Kanjeng Nabi lebih parahna deui para jamaah nu yakin insyaallah. Setelah Rasul diuji ku Allah dicandak jalmi-jalmi pika cinta Rasul memang dibubungah heula dibubungah ku Allah dengan cara apa diberangkatkeun Isra tina Isra Mi'raj Rasul nyarita deui ka masyarakat Makkah kuring keur peuting tos Mi'raj ka Allah kuring keur peuting tos Mi'raj ngalangkungan di mana langit kahiji langit kadua langit katilu sampai Sidratil Muntaha dicaritakeun ka masyarakat Makkah kadangu ku Abu Jahal dijadikan kesempatan untuk mencaci dan menghina Nabi cek Abu Jahal Muhammad ngadenge teh tos Mi'raj maneh tos ngapung ka langit muhun keur wengi alus Muhammad tapi ayeuna teh dicaritakeun ta Muhammad ka jamaah dicarioskeun kedeung Muhammad urang undang deui masyarakat Mekah sadayana diundang ku Abu Jahal masyarakat Mekah Rasul dipuarang ngadeg dina batu agung di kota Mekah kumaha Abu Jahal hei masyarakat Mekah aya carita baru dari Muhammad cenah Muhammad keur peuting tos Mi'raj naik ka langit ka-7 urang buktoskeun mad coba angkatkeun suku maneh sabelah Muhammad diangkat suku Nabi sabelah deui Muhammad diresotkeun nu hiji diangkat nu sabelah cek Abu Jahal lain kitu Muhammad pan beureun maneh tos di langit coba angkat suku maneh duanana Rasul terjatuh dari batu tersebut disengsirikeun bari diledek Muhammad kadzab Muhammad bohong semakin berat perjuangan baginda Nabiuna Muhammad cek Kanjeng Nabi teh kieu kasih para sahabat anu satia ka kaula
semua bener cicing di kota Mekah. Geus aya parentah Allah pikeun kaula ninggalkeun kota Mekah. Yuk urang pindah di kota Mekah. Kaula boga lembur anu punya kenangan indah di masa kecil kaula. Eta lembur bernama Thaif. Kenapa merasa Rasul bakal tenang di Thaif? Sabab Rasul nuju alit pernah diasuh ku Ummi Halimatus Sa'diyah, ibu inang atau ibu susunya baginda Nabi Muhammad. Dan Halimatus Sa'diyah itu orang Thaif. Cek Kanjeng Rasul susuganan cicing di Thaif urang bakal tenang dina ibadah ka Gusti Allah. Sabab Thaif mah loba dulur kaula, loba dulur sasusu kaula, loba dulur keluarga Ummi Halimatus Sa'diyah, dulur-dulur kaula. Ieu urang pindah ka Thaif. Jamaah nu dimuliakeun ku Gusti Allah, atuh Kanjeng Nabi berangkat wae ninggalkeun kota Mekah menuju kota Thaif. Ternyata masyarakat Thaif geus kapayunan dihasut ku Abu Jahal jeung konco-koncona untuk menolak kedatangan baginda Nabi Muhammad. Di Mekah saukur cercaan Pak Kapolsek, di Mekah saukur hinaan, tapi di Thaif Rasul dibaledogan ku batu, Rasul dibaledogan ku kotoran. Begitulah perjuangan beratnya baginda Rasul. Gusti eta barang dibaledog kana tarangna Kanjeng Rasul ngecak darah ditewak ku Kanjeng Rasul. Cek malaikat Jibril Muhammad lesotkeun eta getih supaya murag kana taneuh dihancurkeun ku aing masyarakat Thaif ayeuna keneh. Apa kata Nabi? Uskut ya Jibril, ini urusan diam wahai kau Jibril. Eta ngadadak gunung mah guru bisa nyarita kadangu ku Kanjeng Nabi Muhammad lesotkeun eta getih tinggang ku aing masyarakat Thaif. Apa kata Nabi? Uskut ya Jabal, diam kau gunung, ieu urusan kaula. Seuneu bisa nyarita Pak Kapolsek Muhammad resotkeun ta getih diduruk ku aing masyarakat Thaif. Apa kata Nabi? Uskut ya nar, diam kau api, ini urusan kaula. Cai bisa nyarita Muhammad resotkeun ta getih di banjiran ku aing masyarakat Thaif. Apa katakannya Rasul? Uskut ya ma, diam kau air, ini urusan kaula. Batu bisa ngomong kan Nabi Muhammad resotkeun eta getih rek ditinggangan ku batu eta masyarakat Thaif. Apa kata Nabi? Uskut ya hajar, diam kau wahai batu, ieu urusan kaula. Rasul dicaci, Rasul dimaki, Rasul dihina, bahkan pun Rasul dibaledog ku kotoran nepi ka ngucurkeun di baledog ku batu. Rasul tidak benci terhadap orang yang menzolimi. Justru Rasul mangkatkeun dua pandangan, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah kaumku hidayah, sesungguhnya mereka belum mengetahui. Masya Allah tuh judulna tingali bersama membangun generasi berakhlak mulia. Tingali Kanjeng Nabi dicaci, dihina, dimaki, tengaruh. Kenapa? Karena itu memaki pribadi Rasul, karena mencaci diri Rasul, lain mencaci agama yang dibawa ku Nabi. Maka ya urusan pribadi, ya urusan agama benten. Urusan pribadi mah Rasul bijaksana Pak Kapolsek. Diludahi mun rek salat subuh ge Rasul mah suga nambah henteu dielap we. Kajian daripada para saya capek mending dielap. Hari kedua ludah makin banyak. Cek Rasul, wow, magic. Diantar penanggalanya jadi jelema ieu. Tapi dielap we ku Kanjeng Rasul. Isukana leumpang deui. Ternyata eta orang Yahudi ngumpulkeun ciduh ti magrib nepi ka subuh. Cek Rasul, wow, magic. Bikin lo bawa ieu cai ciduh. Eta orang Yahudi ningali Muhammad gadekeun ngambak wae. Kumaha orang Yahudi ningali Muhammad hayangnya nepi ka kumaha batas kesabaran anjeun. Nepi ka teu balik orang Yahudi ngunggukeun ciduh di subuh nepi ka subuh. Teu balik. Teu nginum. Teu dahar. Gering. Gara-gara teu nginum gering. Gering gara-gara tengin jeung teu dah. Saya bertanya, iya Yahudi gering gara-gara Nabi apa gara-gara pamola sorangan? Ku Nabi apa ku kalakuan sorangan? Maka buah yang busuk tak usah diusik, keke murag sorangan keun merek dolim ka urang mah, kecuali memang punten jamaah geus ngaganggu martabat urang, geus ngaganggu kehormatan keluarga urang, maka wajib urang ngabela diri. Ai saukur zalim tukangan mah keun we anten. Ieu orang Yahudi nyiduhan Rasul teu balik sampai dia sakit. Barang Rasul datang membawa wadah mau ember di wadahan ciduhna.
nanya kamana nyeduhan kaula tedamang Gusti tedamang karunya teuing tos salat subuh rek dilongo ku kaula Gusti ieu nabi akhlakna haat kanu jahat bager kanu mere beunang anjeunna mah someah kanu jahat masyaallah kira-kira orang dia lamun musuh urang gering dilongok mah dilongok anu mawas heuneus sia ngalongna oge. Iya mah henteu jadi nonong Rasulullah terdendam tersebut para sahabat semua ke majlis duluan kaula arek ngalongok heula simpulan saurna keur tedam Gusti milu ulah milu dianggap rek ngaran lolobaan cukup kaula sorangan eta Rasul datang ka orang Yahudi wassabaha selamat pagi wassabaha selamat pagi saha di luar kaula Muhammad mana sosok di Ciduhan anu enggak subuh teh lain naon ka dieu sama wani kaing keur gering subuhdon we orang Yahudi apa kata Nabi lain rek ngajak gelut kaula ka dieu kaula ngadangu anjeun teu damang sok geura kaluar heula atuh kaluar eta orang Yahudi naon si Ahmad ka dieu wani keur gering sanes kaula rek turut di kamari we jeung anjeun keur jaga atuh rek naon ka dieu nyanggakeun panglayan geura cager kaula sono kana ciduh anjeun Muhammad aya naon bener akhlak anjeun teh luar biasa sahabat kaula dulur kaula can aya nu ngalongo kaula ka dieu tapi geuning anjeun nu dicaci make ku kaula nu dihina ku kaula anjeun nu diludahi setiap subuh ku kaula datang pangheulana saksian ku anjeun Muhammad asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh Masya Allah gitu akhlak mulia kanjeng Nabi maka orang ulah daek adu domba di akhir zaman kita punya ukhuwah Islamiyah naon dulu sesama umat Islam pan organisasi Islam gede seueur deui nya aya NU aya MD aya Persib aya tah Persib nya aya sama klub bolanya ih punten urang ulah sok daek diadu dong adu domba kadang orang sok riweuh masalah subuh kunut teu kunut diomong lain cenah di kawana raja mah salat subuh teh make kunut oh berarti NU lain cenah di Lebak Matara oh berarti Muhammadiyah ari maneh aing mah subuh ge tara eta nu goblok tara subuh sok riweuh wae kita punya ukhuwah Islamiyah dulur sesama umat ulah daek umur kain ulah kedak kain keruwe masalah furu'iyah mah jangan pernah kita mau terpecah belah nu penting mah daek berjamaah innama ya'muru masajidallahi man amana billah sesungguhnya orang yang mau memakmurkan masjidnya Allah mereka orang yang beriman kepada Allah gara-gara peda didinya terkunut peda orang cicing diri muan terkunut umum berjamaah we da eta masalah sunnah kecuali lamun wana raja subuhna 3 rakaat tong dituturkeun sesat nu kitu mah satungtung masih kene furu'iyah mah keun we keun nu penting daek salat berjamaah daek ibadah mah kadang-kadang urang mah gara-gara perkawis kos kitu ge pan katingali dina berjamaah oge giliran maghrib jamaah nah sok rada seueur giliran subuh rada seueur nu eueuhna maghrib tilu jajar subuh tiluan ngajajan eta ge KPU hungkul naon KPU kepala penuuban manusia metik ini jelema eueuh ngudangkeun subuh pada haderek hadayana mun ngakon waos kantun tilu paur cecek orang mah waktos tabun tilu sahur mah paur mangga nu cacan gara-ruga ari geus guga mah pek geura salare deui naon dihudahankeun atuh kadang-kadang aki-aki nu adzan subuh ge musjid bararadag eta aki-aki adzan subuh nepi ka lohor teu beres poho ujungna
poho cek batur teh naon bah naon teu salat ge teu naon balik deui jamaah teh cuma majikan akang geus balik salat subuh teh amat teu salat ge teu naon nya saati luan KPU KB para penungguban manusia-manusia metik ayo komat oke bos komat mahrud leungit tadi tuh huwekbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayalah shalah hayalah falah sorodot sampingna morosot kodok mati si shalah huwekbar la ilaha illallah kamana sarung aing eueuh kudu dicekelan ku manehanna itu cek batu ayo sianu komat sianu imam oke bos Allahu akbar inna sholati manuk sisuki tiba gula eta bismillahirrahmanirrahim lila maca Fatihana oke alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim jadi tukang dolin satu jam kemudian wahiril maghdubi alaihim waladdallin itu kang duaan ampun sebut ampun rewas yakin bismillahirrahmanirrahim yasin itu kang protes anjay yasin Fatihah ge saja mah komo yasin wah beres lohor ya subuh cek imam Allah aing kaceplosan sugan aing teh lain maca yasin mangkaning aing teu apal yasin saapana weh wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu kang amin lagi jadi amin lagi betot ku batur bah mundur aya naon sia imam mah moal kapanggih ruku aing pergantian imam lebih kolot 2 tahun Allahu akbar aing mah nu pendek weh bismillahirrahmanirrahim tabuat yada abilahabi wa tabuat yada abilahabi wa tabuat yada mewek imam dihareup aing yada deui kamana sambunganana nyerah diganti ku imam talib bah maju aing teu bisa eueuh deui pergantian selain abah doakan aku kawan-kawan ieu leuwih kolot 3 tahun ini jam 6:30 alah geus beurang goblok ayo geura mulai taram geus beurang kusoli pado subrang Allah subuh rek beurang di subrang beres Fatihah nu pendek bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna pasti kautsar deui inna cepatna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahu akbar barang ruku ngalia ka tukang nuduhan geus maot batur naudzu jaga ukhuwah islamiyah ukhuwah wataniyah ukhuwah basyariyah insya Allah maka para jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu bulan suci Muharram kan aya bulan anu diharamkeun atau dimuliakeun ku Allah Subhanahu mana bulan nu diharamkeun atau napi dimuliakeun ku Gusti Allah teh hiji Dzulqaidah nu kadua bulanmu geus muha nu kadua bulan Zulhijjah geus Zulhijjah bulan muha wa Muharram bulan Rajab pertanyaan nu diharamkan atau yang dimulia opat Dzulqaidah Zulhijjah Muharram jeung bulan Rajab lain-lain urutan bulan hijriyah urutan bulan hijriyah mohon Muharram Sof geus Safar Rabiul Awal mulud Allah na kalender bulan mulud aya ge Rabiul
ngan tanggal 12 sok warna berem tulisanna maulidna Rabiul Awal Rabiul Akhir bulan Jumadil Awal Jumadil Akhir bulan geus Rajab Roah Syaban Roah aya nu bener aya nu salah Syaban Ramadan puasa di mana ya bulan puasa nu puasa mah jelema lain bulanna bulan puasa geus Ramadan lebaran kitu kagok atuh geus Ramadan Syawal Dzulqa'dah pan geus diajarkeun ku aing tadi kok jadi hafid teueuh bulan dina kan hafid teueuh gara-gara mana nyebut hafid aing kosong jadwal pan teueuh nu hajat bisi kajepit Masya Allah tuh jamaah dimuliakeun ku Allah maka dina bulan suci Muharram ieu di samping dijadikan momentum untuk kebangkitan Islam yang diawali dengan hijrahnya baginda Nabi Muhammad Allah seueur nulungan hamba-hambana kakasih-kakasihna dina bulan Muharram yang terutama dina tanggal 10 Muharram yang disebut tanggal Asyura malaman Asyura di mana dina riwayatna seueur Gusti Allah masihan pitulung karpa para kakasihna di antawisna Nabi Adam ditampi taubat tanggal 10 Muharram di antawisna Nabi Ibrahim alamat tina durukan raja di zaman harita eta tanggal 10 Muharram nu di antawisna di Nabi Musa salamet tina udagan Firaun tanggal 10 di antawisna Nabi Yunus alaihissalam dilepehkeun pulau Paus tanggal 10 di antawisna deui Nabi Yakub didamangkeun tina butana sababnya cerikan Nabi Yusuf wae tanggal 10 Nabi Yusuf dibebaskeun tina penjara tanggal 10 seueur kejadian-kejadian nu agung dina tanggal 10 Muharram teh maka dijadikeun ku urang tamsilan tafaul ka Allah urang naon Allah seueur mitulung kana kakasina tanggal 10 Muharram diturutan ku urang Wanaraja dina Muharram ngayakeun sasantunan anak yatim sami eta ge mereka deudeuh ka aranjeunna insya di mana cek Kanjeng Nabi ana waqafil yatim kahataini fi jannah aku bersama orang-orang yang menyantuni menyayangi anak yatim seperti dua jari ini di dalam surga kerjalama anu deudeuhan walasan asian ka anak yatim di surgana bakal reujeungan jeung Kanjeng Nabi amin. Ibu punten hoyong ka surga jeung Kanjeng Nabi kira-kirana urang pantes ka surga jika halulang pantes ka surga nya nyebut pantes wae aya nyebut teu ayanya Mama nyebutkan pantas punten para jamaah salamuna nyebut pantas asa puisi aya ulama besar nama Abu Nuwas atau Sason Abu Nawas nya syairan ila ilastulil fir si ala wala naril fahab waghfir fa innaka ghafiruz zambil coba hartosna aduh Gusti abdi ulangi we Kang eta aduh Gusti abdi sakai dia mengengat dia mengengat aduh Gusti sanes iya Abu Nuwas teh hiji ulama nu pasakitu pangarti jembar pupanalar hirup kasipuk ilmu waspada permana tinggal ilmu pikina kapang ilmu sunah kasusul ilmu tasawufna diuyup nyeun syairan abdi teu pantes abdi sanes ahli surga kunaon atuh ku orang Wanaraja masawareh geus ngaku pantes di ayeuna keneh masya rek ngandeukeun naon ka surga rek ngandeukeun ibadah nu mana kadang-kadang orang dina ibadah jawab jujur orang dia durcong apa congdur durcong apa congdur durcong teh dur adan cong salat congdur mah cong salat dur adan maksudna sok ngahirkeun salat nepi ka datang waktu salat nu sejen aya orang Wanaraja nu salat zuhur 2:30 aya keneh
nu salat asar setengah genep aya Gusti meuni jiga nya salat asar setengah genep beres salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullahi maghrib Allahu akbar Gusti teu karasa ieu waktu asa kerak dieu salat asar teh heuh manehna sorangan batur geus tadi aya kenapa orang Wanaraja ibu-ibuna nu salat isyana lain nungguan adzan tapi nungguan iklan aya atuh jauh ka surga teh pada yang ada Allahu akbar cak anak mamantos adzan nya kedeung can iklan mama wayah kieu mah bermejeuna pirang kesana nantrikan janji Davina jeung Sesena lagi berantem gara-gara Davina kecewa Sena itu intel polisi yang tidak mengaku menjadi tukang ketoprak Masya Allah tapi aya nu bisa nganterkeun urang ka surga insyaallah hiji bifadlillah kalawan ridho karunia ti Allah salajengna wasilah ka deudeuh anak yatim karena Nabi pun begitu cinta terhadap anak-anak yatim bahkan Allah ngahaja nurunkeun surah untuk urang dieling ka urang supaya bager ka anak yatim mana ara'aital ladzi yukallibu bid tahukah engkau orang-orang yang menustai agama? Jawab dari Allah fadzalikal ladzi yad'un merekalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Naon menghardik anak yatim teh nyiksa ka anak yatim. Aang alhamdulillah satungtung hirup kaula macan nyabok ka anak yatim, can nyintrek ka anak yatim, can ngadegungkeun anak yatim, can nyepak anak yatim. Nyiksa teh aya zahirna aya batina. Mungkin zahir ibu bapak enggak pernah menyiksa terhadap mereka, tapi buah-buah batiniahna urang disiksa mana? Terkadang ka anak urang masanyana sok ditembong-tembongkeun, anak urang boga baju 18 setel deket ke anak yatim terluka hatina. Terkadang hapunten para jamaah ka amaman urang mangeunah ka amaman anak yatim mah urang teu diperhatikeun leres teu tong kudu seueur teuing tong kudu ageng-ageng teuing cukup ibu hadirkan anak yatim dalam makan urang insyaallah maka gerjalma anu mikadeudeuh ka anak yatim geus aya jaminan cakanya Rasul bersamaku dalam surga seperti dua jari teh lain politik hiji ieu Nabi ieu urang nganu harti bakal rejengan jeung Kanjeng Nabi di jero surga amin ya rabbal alamin. Lantas dina Muharram naon deui hijrah tentang hijrah di mana para jamaah hijrah teh ngandung harti pindah. Ai pindah teh aya dua makna. Hiji makan, dua maknawi. Hiji makani pindah bangsa tempat. Nu kadua maknawi pindah bangsa karakter urang. Yuk beres Muharram. Urang alihkeun karakter urang minal jahli ilal ilmi tina ngadul kana diajar ngajadikeun urang bodoh kana getol ngaji supaya urang jadi jelema pinter minal ma'asi ila taati tadina loba maksiat ayeuna mah lobatkeun taat insya minad dzanbi ilal magfirati tina loba nyeun dosa kana neangan panghampura ti Allah Subhanahu wa taala insya rengsena ya acara urang sing dihampura dosa ka Allah Subhanahu wa taala astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihan amalan maqbulan Allahu Rabbi Allahu hasbi hati ini penuh dengan dengki bertingkah laku sombong iman semakin kosong berbicara selalu berbohong semua astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal
jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sanes kilang sono bobona sapanon carana sapakan bobot pandimbang taraju gapuraning rahayu jatikaning kamu kembang pinitik sabaran sari-sari permios lain sono amitan dan busenan kawang waktu kaukur doana Kakang Asep dengan Emu Sadayana simkuring pada langsung pamit margi diantos di Kawaluk sudah setawang ngiting simkuring nyuwun ke dihampura leres dongkap ti Allah lepat kabodohan simkuring mugia wana raja dijadikan lebur anu barokah dunia jeung akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.